Ayat 44. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Diucapkeun ka manehna mangga gera lebet ka ieu singgasana barang ret manehna ngareret ka dinya manehna nyangka yen eta teh balong sarta manehna nyingsatkeun pakaianana lebah bitisna ceuk Sulaiman saestuna eta teh singgasana anu disangling ku kaca. Pok manehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi sayaktosna abdi parantos dolim ka diri abdi sareng abdi ayeuna nyarengan Sulaiman sumerah diri ka Allah Pangeran numur beng alam.